Tapi da kadang perang eta teh kadang menang kadang eleh. Lamun repeh berarti kanyaho na menang, lamun teh mah teu repeh alias ngobrol berarti kanyaho na eleh ku nafsu. Berarti didinya dina level 2 mun di levelan mah eleh kanyaho urang teh eleh ku nafsu. Cukup nepi kadinya perang teh henteu geus repeh teh ieu teh mending ngupingkeun atawa mending ningalian scroll ya. Di dia mau sinyal nya naon welah malaweung nu sejen perang deui di dinya teh eleh nu sejen teh ngupingkeun keur ngupingkeun teh dan ngupingkeunana henteu fokus datang godaan naon tunduh perang deui wae di dinya teh. Terus sacan beres mah samemeh beres mah urang teh terus dipaksa perang. Eta perang nu eta ngaranna mujahadah perang. Jadi perang teh sanes berarti naon mamawa pedang atawa mamawa bedil. Eta mah perang naon? Perang zahir. Ieu mah perang batin. Nu perang teh hate urang. Terus we geuning sanajan repeh hate urang galecok. Sok kikituan tah hate teh nya. Ngan teh ka kuping we untungna teh dalamun ka kuping mah udul gandengna nya. Ieu kanyaho jeung kadae gogodana teh nafsu. Naon ari nafsu teh? Ari nafsu mah kahayang ngan pedah kahayangna anu mawa kana kagorengan. Dikaluarkeun weh melalui bahasa atuh da keur ngaos teh kedah repeh atuh da kesel repeh wae mah kalah tuluh. Dipayun atau ngaos teh atuh daerah dilebet atuh da hese bari barang dahar contona teh nya. Terus we eta bahasa atuh da ka urang teh naon? Napel nyieun pembelaan seolah-olah nu dilakukeun ku urang teh bener, padahal cek urang sorangan ge kitu teh salah. Geuning sok urang malamun mun ngobrolnya si A ngobrol jeung si B terus patempas-tempas geus rada eleh lawan ku ieu, geus rada eleh lawan ku ieu. Nya biasa nama di kalangan ibu-ibu mah nu sok silih lawanan teh nalika pamiskin-miskin geuningnya. Urang mah tadi dahar nganjing ceplok enok leung. Leung cenah ai ibu ka ibu teh nyebutna sok naon sok maneh sok ece. Ibi leung ibi mah jeung ceplok enok komo abi mah jeung cipe. Cek nu hiji deui leung terus we pakomo-komo pamiskin-miskin padahal duanana di imahna sagala aya eta teh. Duit teu kakurangan, imah lega nya, harta boga, beas oge loba. Tapi sok pakomo-komo sok pantes nih nya ka kupingna teh. Leung ibi mah komo urang mah nya. Pamiskin-miskin. Keun teu naon eta mah nya. Da sanajan pakomo-komo ge nya da katingali ieu nya komo aringan sakampung mah si eta mah cenah dahar we sambal cenah ari baju cenah mani alus wah kana sok diomongkeun. Keun eta mah masalah naon? Masalah ibu-ibu ngan dina pada naonna dina pada urang teh sok diterpa ku mujahadah dipaksa perang nepi ka ayeuna. Komo ayeuna mangkaning hareudangnya nepi ka ngalalucur kieu aya kipas da beku eta teh. Keun atuh wang terehkeun karunya tos kikiplik tu di. Man lam yakun fi bad'i amrin jahada
jalma anu teu maksakeun kana merangan hawa nafsu lam yalqa min hadit tariqi khordala, maka eta jalma teh dipastikeun bakal gagal. Gagal dina naonna? Lamun ngaji gagal dina ngajina, lamun sholat gagal dina sholatna, lamun usaha gagal dina usahana. Da anu sok digoda teh lain ngaji unggul, termasuk naon? Sholat ge sok digoda, gawe ge sok digoda. Ti imah marek ngoret maksud mah ari geus ka kebon teh kalah diuk di saung muka HP, mending nonton TikTok. Lohor we teh karasanya. Tah eta teh gogoda nya. Lain ngaji wungkul nu digoda teh. Nu kumaha wae oge pagawean anu nilaina positif eta teh sok keuna ku godaan. Tugas urang nyaeta mujahadah atawa merangan kana hawa nafsu. Wa kadzaka ma'rifatun tahussu aliyah fi ghalibin min ghairiha lan tahsula. Dina jajaran anu satuluina aya deui bahasa teh bahasa ma'rifat. Urang makan sok reuas lamun nguping bahasa ma'rifat. Cik ari ma'rifat naon? Urang geus ma'rifat can euy, pasti ngajawabna teh teuing euy, encan meureun urang mah da ma'rifat mah biasana ge para wali nya. Padahal ari ma'rifat teh ma'rifatun nganyahokeun ya. Urang apal bentuk hawu urang di imah ma'rifat. Karena naon? Karena hawu. Urang apal batas sawah urang di Badu Karut, apal ma'rifat karena batas sawah. Wa kadzaka saur dina matan ma'rifat ka Allah ge nya kitu deui ngan carana beda. Kumaha beda? Bedana teh ari ma'rifat ka Allah mah nganyahokeun Allah sifat-sifatna Allah. Kumaha nganyahokeun sifat-sifatna Allah teh? Nu zahir nu sok ditalar makan urang oge katalarnya da wajib ditalarna ge ti mimiti sifat wujud, kidam, dugi ka naon? Mutakaliman nya kitu deui lalawananana Adam, hudus, pana, dugi ka abkama. Jika teu katalar doraka eta teh mun teu katalar teh lamun teh mah masih keneh bisa mikir ngan lamun geus pikun kakara dihampura.